Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula, kacida pisan bedana dina panitah kolotna. Komo geus nyoo HP-na, budak ngadadak torekna, fokus kana main gamena, FB WA jeung TikTokna. Ujang pangmelikeun uyah, jawabna teh naon maha, teu cara boga pamenta, kakolot kudu segera. Eneng pangmelikeun mecin, jawab ma abdi isin, kana cinta meuni bucin, dititah kolot mah isin.